minta supaya dijawab pertanyaan kaula. Cobi naon ari disebut hade? Naon anu disebut goreng? Anu disebut hade sareng goreng eta bahan. Bahan keur saha? Bahan keur manusa. Ayeuna manusa anu kumaha? Anu hade manusa anu kumaha anu goreng? Jadi naon? Pertarosan anu kudah dijawab. Mun manusa sangsara, leres. Sakali deui. Mun manusa sangsara hayang beunghar eta manusa pinaoneun? Pi beunghareun, pi bagjaeun. Cicing. Sampai pinaoneun coba. Lamun jelema sangsara hayang beunghar, yakin eta manusia teh pi narakaeun. Sabab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Tempat kita menjelajahi seni, budaya, warisan para leluhur Nusantara. Wayang golek bukan sekedar hiburan, tetapi juga sarana menyampaikan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan. Jadi mari kita bersama-sama kita saksikan cerita selengkapnya berikut ini oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Krung Kacarios dina mangsa subuh-subuh balebat parantos masihan tanah tiwetan wengi bade kagentos ku siang. Hayam reang kongkorongok beraina panon poe ti palihwetan Semar anu cunglik di tapel wates alas pinggan ingat salah nagara Amar. Nah kabarudak teh cu palang siang ieu kaburangan kieu mah amuing. Semar yawinang nong kayu aku miraga sukma. Semar yawinang nong kayu aku miraga sukma. Miraga sukma. Oh ya anak. Palang siang del akang silain sakieu geus berai panon poe. Palang siang del akang silain juragan anom. Ieu bapak ujang astra jinga dawala toleh ngadago-dago kalayan janji tadi lamun teu datang beurang keneh yakin silain nandangan kacilakaan anu tangguh. Nah, ieu walak Sang Hyang anu kieu teh. Si Sang Hyang Jaya Dharma bari jeung nemrakeun maneh kari-kari kapan di dunya teh dibenerkeun aya Sang Hyang nemrakeun maneh kitu. Oge biadab kalakuanana. Manya Sang Hyang kitu patut. Ku ayana rakyat awut-awutan di Rogahala kurang Kurawa meureun tugas ti ieu ti Sang Hyang kasebelan ieu. Jeung ras di ka Batara Kresna kapan Batara teh tugasna teh kudu jadi tukang ngungkulan kadoliman kasarakahan kabiadaban kamurkaan. Kari-kari ieu nah becicingeun sedengkeun Sang Hyang anu geus 2 taun lilana bet diantep keneh wae. Nah ieu teh Kresna teh didasarkeun ku sieun atawa kuragab dume Sang Hyang teu kaharti deui. Bari padahal kapan hukum lain pribadi. Pribadi lain hukum. Memang pribadi mah Sang Hyang teh salukureun Batara, tapi hukum teu bisa cieut kanu kideung, teu bisa ponteng kanu koneng, teu ninian, teu akian, teu inung, teu sanak, teu keluarga, teu mang, teu alo, teu sobat-sobat acan lamun salah perlu dituntut. Nah, ari seug ieu Kresna. Ari dibejaan ku aing sieun malik teu suka ka aing. Da dumeh ieu rupa aing anu sakieu bentukna. Da ieu nama beda deui cu. Ai datangna ti rupa kieu mah sanajan bari basa bener, tara dipercaya, tara dianggap. Nah, ari seug basa datangna ti menak anu dikerpusan ku ilmu, anu disedanan ku pangabisa, anu disapatuan ku rohani ilmuna, dipercaya bari padaha tukang tipu. Geus lieur dunya teh. Ieu Sang Hyang deui atuh ieu. Jauh tina kasanghiangan. Sedengkeun kapan Sang Hyang teh kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu teu lemah kudangkeun kanu labuk. Istuning dina ngajalankeun kasanghiangan teh. Ulah cieut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng. Oge adil tapi nah ieu murka bet dijalankeun kieu ieu Sang Hyang.
aing anu bakal ngaburak-balik beres nah asana teh kabina-bina teuing keur madunungan panawa dihukum kari-kari rakyat awut-awutan sanajan bari nagara amarta geus hakurawa tapi kewajiban keneh aing rakyat menang aing ieu teh nagara teh sararea menang rakyat menang rawe-rawe lantas malang-malang putung rame ing gawe lain menang mayanehanana sorangan ieu rupa aing ge dibebekeun ku aing lajeng Semarwa Kudrapawana ngabebekeun salirana hingga leungit tiri anu sayakti timul sakayak kilang kumilang ti satengah king alas king gantian mangwaspada nirakaton mangwaspada ya nirakaton pada ya meranganam mangwaspada nirakaton pada merangan sakaya kang ilang kumilang dia nirapada ya laneki dibasakan sugan keruki rupa teh saha jadi bulannya saha kapan kaula teh Semar wah geus genti wujud ngan tiap-tiap genti wujud meureunana kudu genti ngaran dah saha pingaraneun kaula ieu hemut nya langkung paos payus kitu lamun kaula ngaran tina Sang Hyang oge kulantaran ayeuna jalma anu muncul Sang Hyang bet diantepaik Batara Kresna kapaksa kaula ge nurutan nek ngaku Sang Hyang beres awas Kresna kaula rek ngabejaan anjeun kaula rek ngadebat anjeun dek nyokot hak anu tangtu anjeun bacicingeun wae naon teh bulanna saha itu cing kalulunuan nya aduh dedeh teuing geuningan itu teh astaji ngada wala bagja tina menan aduh mang anu duan hei saha teh cocorowokan euy duka kang jang kan sahanya duka kang teu apal teh katempo jelemana nya cantu saha kadieu mang boa kuntila anak teh we manya nya didenge teuing di leuweung mah cangeh garek ngenog di dieu ku apalan naon-naon teh nya uluh hei calik mang geuningan aya jajaka ieu aduh sok aya kang tepangan tuh aya Syartia dieu duh aya Syartia Syartia belebug nah make disebut sar satri Syartia satria Syartia sartia satria wayau eta bicang wayau punten mawon salik mang jeblog oh nya masina ieu teh di bumi atuh oh cobi balar saha mang anu ti mana bade angkat ke mana abdi anu katelah saha anu katelah mah Jaka Santang oh Jaka Santang ti mana panglengihan abdi ti mana ai kawit mah abdi teh di Joro Kaso dupi mang anu pangkar saha abdi saha anu katelah anu tos populer leres anu tos kakoncara leres Dewi Srikani Eta Dewi Srikani tapi ka orang ngonyol gitu cicing Bang Depak nya manya Jaka Santang tapi ka boleh ger beureum gitu aduh sia dibedol genggorong jeung uing aduh si laing naon eta di tukang teh buntut buuk nya buuk aya eta di tukang ngajenuh teh naon bisul aya eta irung tarompet aya eta teh irung kutil menya aya kutil molongo aya eta dina ceulik teh kesang naon nya ngirakeun sia nya kesang atuh geus capek anya kesang hejo muntah tina baju sia main nama taran bulan menjawabkeun bukan moal
di mana Mang Dewi Srikani nya caket kelar di mana Saritem oh gitu ai Mang awewe lalaki abdi jalu nah jadi Senin Selasa Rebonya naon weton oh wedah kaula semu Minggu nya Minggu cuma oge atuh teh apa mah udah jeung ewo bebalik dogan aing pira oge teh baju semua gaden jembe ceng dupi Aceng deh di mana kawa teh di kampung Tumaritis mah dan di kampung Tumaritis di mana cenah di Tumaritis di dengan aing deh aing tanyakeun Tumaritis mana gitu Tumaritis mana Tumaritis desa kena gorowong kamadukara kacanakna ka Nagara Marta waduh di Tumaritis teh parantos lami ti mimiti aya kampung Tumaritis kalau geus aya dinya masya Allah penghuni waduh parantos sabaraha lami ngantunkeun Tumaritis teu tara ninggalkeun kampung Tumaritis paling geus saminggu sakali ka kota ulin dupi Tumaritisna teh Tumaritis tengah Tumaritis kidul Tumaritis hilir Tumaritis tengah nya aing mah papanggih jeung jelema kieu akan jadi RT hari heeh dewek jadi RP bisi dulur patetereanana Sang Hyang Jaya Dharma ieu jelema teh nya nu matak cing ati-ati urang ieu bahaya ieu teh mungkin kapuas pada dupi bumi teh palih manaeun tukang cukur kakasihna Ewon kiduleun tukang cukur nya ning hareupan ka mana bumi ka jalan mayun ka mana bumi ka kulon cet kumaha bumi cet hejo kapan imah aing zaman dulu mah nya aya jelema teh cing aya di payuneun bumi aya naon aya kurung manuk 3 anu hiji kurung naon nya kurung manuk naon manuk buuk anu hiji cangkulileung anu 3 ti kukur nu saha teh nu anak kaula anu aing zaman dulu cing tinggal kanyagra tukang iung natungan jelema teh mah ieu waka euy eta tadi parantos kawan putra berhiji putra 3 parantos kawan istri memang tiap boga anak berboga pamajikan ai garwa teh istri pameget nya lalaki meureun ieu ai heueuh eta sangarana ngaranna teh Dewi Setiaragen masya Allah itu boa ieu jelema teh Setiaragen urang mana urang Sekar Mume urang Sekar Mume bener bingung aing palang siang ieu aduh naon jiga nu ngalamun simu dupi putra teh 3 saha pangageungna parantos sakola enak teu kabeh teh sakola 3 teh aya istrian teu aya lalaki wungkul anak kaula saha nu pangageungna nu panggedena Astra Jingga uluh ai ya dupi nu kadua dawa aduh cilaka dupi nu katelu nu katilu gareng ya jat di mana enak gareng teu milu aya Astra Jingga di harapan kaula ai dawala di tukangan maneh meureun abdi Astra Jingga mah maneh sabenerna maneh teh lain Jaka Santang sabenerna maneh teh lain Dewi Srikani tapi Astra Jingga dawala anak kaula aduh tangan go bog Hanginra Balai Desa aduh ieu jelema da gurun aing ieu jelema teh nafsi naon jiga nu amek tong sakecumplak sakacampleng anjeun nyarita teh naon sabab ye denge bapak kuring mah lain anjeun nah saha Semar nya ieu Semar teh eueuh ya iya bapak maneh eueuh moal rek ngaku-ngaku batur moal kabobodo teh nyok ka Semaran tinggal bapak kuring mah Semar ngaranna beungeutna bodas awakna hideung dina sirah melak sereh bujurna gede leumpangna gageyot leumpangna ge kieu tah make jeung dipetakeun sagala detail Pak ngomongna oge kieu ieu maci aduh aya anak ujang ka dieu anak king anak bapak anu gede anu laleutik gerah empek gerah aranakan ujang we ayeuna mah ya da ayeuna mah ieu mingos ya aduh ieu bapak maneh jang eueuh euy tapi nya bawa palang siang bapak teh da di dieu tadi kamar peuting teh nungguanana mah nya bapak dewek kitu kapan bapak mah bisa mancala putra mancala putri lain ge Semar ai hartina sem teh pengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana kade jeung gorengna alam
bisa teh siling ngomong gitu. Di STBA sekolah oge. Ya. Naon STBA teh? Peternakan babi. Weh. Peternakan babi malin STBA monyong. STB gag gitu. Seruan kodok. Percaya ieu Bapak maneh? Tapi senajan Bapak bisa mencela putra mencela putri sok aya tandana. Naon tandana? Cing. Mandiri. Aya ciri nu mandiri bade di amungan. Naon? Bade di amungan. Naon di amungan? Nun sinyang. Coba. Punten wae. Jamungan nek dirasmanan Kang. Amungan ku dewe. Punten ye sinyang dikenyang ku abdi punten ye. Sok. Entong dibukakeun atuh. Aduh euy. Abongnya sato nya euy. Itu nyayang di jero sato. Satu naon? Manuk. Wah, manuk naon? Dua nogna gede leu. Ontok utik ucet. Nih. Aduh. Kumaha? Kumaha? Heueuh. Hah? Heueuh. Ieu teh Bapak. Ieu teh Bapak, Pak. Ieu Bapak. Ya. Nah, mewet teh kami nabina teuing. Disangka teuing. Paingan ari Bapak derek ngatu. Nuhun Pak. Tersangka Bapak. Percaya teu Pak. Nya geuning ngaku Sang Hyang. Ieu muasahan bakal ngaburak-balik si Sang Hyang Said Jadar malintang ti Bapak. Kumaha lamun abdi rek ngaku Sang Hyang ieu Pak. Ulah. Erek. Sang Hyang naon maneh? Sang Hyang Parapatan 5. Aya jadinya ge. Abdi ge rek ngaku Sang Hyang we. Ieu sang naon? Sang Hyang mana lagi? Sakitu kasimpulan. Urang ka nagara Dwarwati heula ayeuna asta jeung ngarawala. Masa urang kakresna. Naon? Ieu Batara. Batara teh kapan pengaman dunya. Tapi kunaon ayeuna bacicingeun geus 2 tahun Sang Hyang amuk-amukan kitu. Oh iya, gawe pisan tanya Kresna. Kira-kira teu sanggup mah teu jadi Batara geus ka aingkeun. Bisa Kang. Bisa ngajadi Batara. Kumaha gawena? Gawena Nya. ayarana kabeh kumpulkeun. Weh, rek kumaha? Gantung kabeh. Weh. Lamiyun. Tong. Ya. Ya. Nah. Kresna lamun teu sanggup mah geus ka aingkeun nya. Jadi Batara gitu patut. Itu Kang bisi moal kagarap ai Kang mah. Dulu jadi Batara tukang becau ge daekeun ukur ngajentul wungkul merina kursi bari hirup tadi barengan ku rasa tanggung jawab. Heeh. Jeung tibatan jadi Batara gitu mah jalir janji lancalinci mending cara aing jadi tukang beca. Ngandalkeun hirup sorangan, menang kesang sorangan, ngeunah-ngeunah di daharna. Kumaha aing dieu. Nya. Sakitu kasimpulan. Nya tapi upami Bapak ayeuna bade ka Derwati Naon? abdi teh ulah apaleun Kresna ka abdi. Moal. Kaduanana kasta jeung kadawala moal apaleun. Dipake pangbungkeman ku Bapak di waktu ieu. Make pangbungkeman. Bener. Kayak pangbungkeman teh naon nyong? Pangbungkeman paragi marud kalapa. Paragi marud kalapa mah aing ge nyaho atuh. Naon? Hah? Naon? Beker. Weh. Ai beker mah paragi ngurud kumis. Paragi ngurud kumis mah memran. Manya. Naon atuh? Iya. Ai memran naon atuh ceuk Sang Hyang? Ai memeran mah paragi numpeng. Mah iya aya Sang Hyang gitu patutnya euy. Lain Belegug. lain pengen ka anak kitu lah tilu. Da ti luhurna kitu ieu mah cuma ritis debot dors we. Tererea ieu mah belegug. Sakitu. Nanging sapratane pun Batara Kresna anu lumampah ti nagri Dwarwati di sareng Raden Gatotkaca. Naon Gatotkaca? Itu tingali aya jalma tiluan wa kade cing curiga wa seueur usung esangna si Sang Hyang Jadar wa. Mana? Itu di payun wa. Tingali itu asta jingga ada wala. Duaan jingga Kresna jeung Gatotkaca. Duh, juragan anom salamet a. Heuh we nu ka dieu nya. Moal apaleun kade cing hati-hati. Salukan kumaneh. Woi. Anu duan. Come here. Kamen. Naon ai come here? Heuh ka dieu.
Ya kami. Coba minta supaya kade aja. Ieu teh saha? Aya di tapal wates ieu. Kagetun ieu. Dupi anu pangkar memang ieu ge sami batur kaula. Abdi Sang Hyang abdi oge. Sang Hyang naon anjeun? Abdi anu katelah Sang Hyang Parapatan 5. Ya, yang buru mina. Dupi anu pangkar Abdi sa anu katelah abdi Sang Hyang mana lagi? Doh. dupi anjeun saha ngaran kaula teh Batara Kresna. Saha Batara Kresna? Oh iya. Bener teh apaleun ngadewek. Saderek Sang Hyang kaula dina waktu ieu rek ngajalankeun kewajiban. Wayana diantep teh kalah beuki murtad Sang Hyang Jayadharma kari-kari aya munceng hiji Sang Hyang. Sedangkeun kapan Sang Hyang mah ulah nemrakeun maneh oge tiap-tiap manusia geus ka Sang Hyangan yakin eta teh manusia teh geus bisa ngajalankeun rea kamanusiaan anu tangtu. Eta. Upama ngakuntang tara ieu teh mayar, upama ngomong tara ieu dibarengan ku bohong. Kunaon anjeun Sang Hyang? Coba nya anjeun Sang Hyang dek diuji ku kalonok ieu. Diuji dina perkawis naon? Menta supaya dijawab pertanyaan kaula. Cobi, Wah, nanya ya debat naon ya. cik, naon ari nu disebut hade? Naon anu disebut goreng? Kumaha? Naon anu disebut hade? Naon anu disebut goreng? Anu disebut hade sareng goreng eta bahan. Bahan keur saha? Bahan keur manusia. Oh, bahan keur manusia. Leres. Leres. Ayeuna manusia anu kumaha? Anu hade, manusia anu kumaha anu goreng. Upami telepat jawaban kaula tangtos leres. Manusia anu disebut hade teh nyaeta manusia anu migawe kana parintahan-parintahan ti dewa. Naon ayeuna aya manusia anu goreng? Manusia anu goreng teh nyaeta anu migawe kana larangan-larangan ti dewa. Ini. Kumaha? Oh leres. Leres. Hiji deui. Naon? Pertarosan anu kudah dijawab. Mun manusia sangsara, leres. Sakali deui. Mun manusia sangsara hayang beunghar eta manusia pinaoneun? Mun manusia hayang beunghar, mun manusia sangsara mun manusia sangsara hayang beunghar nya eta manusia pinaoneun kitu ceuk anjeun? Pi beungareun, Pi bagjaeun. Cicing Sampai. pinaoneun coba. Lamun jelema sangsara hayang beunghar yakin eta manusia teh pi narakaeun. Komo lamun mung beunghar mah leuwih ti naraka cicingna. Sabab buktikeun ku anjeun tiap-tiap hayang aya buktina. Anu sangsara hayang beunghar ku ngarek sare taradek tibra. Anu temahna aral loba anu ngagantung maneh loba anu neuleumkeun maneh atuh yakin tiap-tiap hayang mah eta pinarakaan da keur manusia mah ulah hayang komo emung tapi lamun dibeungharkeun memang kuduna dibeunghar tinggal ku saha kudu kagungan anjeun jeung kaula. Kumaha? Laras aya keneh kedanan hantem ti dinya ieu tatarucingan sim kuring ieu tatarucingan Sang Hyang Parapatan 5. Da ieu teh Sang Hyang Supawisesa teh murid sim kuring ieu. Naon cobi? Pertarosan ti sim kuring ceuk katerangan bakal manusia teh aya 4 ning aci. Ya. Bener. Naon hiji-hijina? Hiji acining taneuh, 2 acining cai, 3 acining angin, 4 acining seuneu. Ya, Jadi tina 4 ning aci, nyata bumi, cai, seuneu angin. Bumi, cai, seuneu angin. Taina naon asa bumi, nyata asa taneuh. Naon asa cai, naon asa seuneu, naon asal angin. Haduh. ya, ngaharu kapan Batara ge tah. Tatarucingan Parapatan 5 teh ya pikiranneun atuh. Haduh, kumaha? Taluk kaula. Ya, lamun taluk udah turunkeun ke Bataraan tah. Sebab Batara mah kudu sagera nyaho pinter. Atuh naon eta teh asal taneuh teh? Naon asal taneuh teh mang? Ieu kapan kuring nu nanyakeun? Nya kaula teh apal aya nanyakeun deui ka mang naon asal taneuh? Taluk ka kitu nya. Taluk. Aya asal taneuh teh kenteng bata asal taneuh eta. Bu. Si kasebelan baru didengekeun ku dewek. Ya, sok si sidang nepi ka mana jeung aing hayang nyaho sok. Dek nepi ka meja hejo. Sok dor jeung aing. Aya asal cai mah es. Minggeus montong dituluykeun nu kitu mah. Kudu jeung kuring nu kitu mah. Cicing sok sia tatucingan naon jeung aing. Ya, simpe. Ari ucing abus kana liang naonna heula? Heuh? Ucing abus kana liang naonna heula? Ya, ku teh apa? Heuh naonna heula? Nya huluna heula meuling belegug. Manya aya awak narek cul kitu di luar. Ih, sia mah ngajak gelut teh mah tatarucingan teh ka aing. Ngajak gesang. Nya huluna jeung awakna atuh. Ai buntutna, aduh. Sia teh ngajak gelut ka aing. Nya huluna nya awakna jeung buntutna belegug. Ai sukukna, aduh. Ya.
nya huluna nya awakna nya buntutna nya sukuna belegug ai buluna aduh Waduh. Oh. buluna mah hakane ku sia nya aya geuleuh Beres. nya montong nu kitu atuh genti nu alus Udah modern. nu jero sabab aing lamun teu jero terangeunah iya jero ieu sok sing di mana akal lempang di jalan mangih timuning dek di kumaha Ye. mangih timuning dek di kumaha nyarek diliwat ku aing dek cenah garing geus garing dek dicokot dek dihakan di bedos ya genggorong teh ku aing ajak gelut wae sing mah ka aing da Pasean mas kumaha nantinya. nyarek diantep we ku aing ka cenah garing dek ditungguan atuh parek dihakan di mana geus eueuh jelema nya kudu di kumaha atuh ku aing teh Ya. Amak gahan. sok dek di kumaha yang digubug ku aing dek dibawa ka mana dek ditaplokeun kana beungeus sia geuleuh aing mah juga haduh yakin sinatria rumaos kaula bray cang yakin anjeun Sang Hyang da kaula mah yakin Sang Hyang atuh da sabab kakal peceng poe bieu Sang Hyang kaula kunaon ai Sang Hyang kaula anu kakal peceng dicarekan ku anjeun ai Sang Hyang itu anu geus 2 tahun bari jeung haruksak diantep anu mawi bade dilaksanakeun nanti ku kaula dek di kumaha dek dibasmi moal kuat anjeun sanajan nya Batara sanajan teu kuat pati aya gining keur kaula ngabebengkang asa wajar hancur asa payusna oh gitu laras moal kuat kaula bakal maju kaula bakal burak-balik anjeun mah Batara Kresna sokot we anak anjeun antarja Jakarta ka Abimanyu wih gining apaleun wa aduh upami nya teh kitu Sang Hyang nuhun Sang Hyang nah teu apal anjeun kadiduaan anu duaan nah saha teh tingali atuh haduh gini ieu teh Astrajinga ya ih ngono tuh anu belo mah sia Kayaknya kemana-mana. maka jeung tatarocingan nog munding sagala Curi. alah punten Gusti ayo gerak cokot tawanan nyatana anak anjeun wa ampun belaan wa sae wa bakal nemakeun senjata sakra daksana pikeun ngaburak-barik gedogan Atarapi tawanan Abimanyu imalan wa sanes gedogan itu tawanan obag we ta eta sakitu kasimpulan anjeun bakal kaula bakal ngaburak-barik Sang Hyang jadang ayo pada lumaku. Demikian sedikit kisah dari dunia wayang golek yang telah kita saksikan bersama. Terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.